Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu haturan alhamdulillah tepang dangu deui sarang Mang Maman atanapi kisukma ti lemah cai Gampung Sukatengah. Kumaha baraya sadayana mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya kaum dangu hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia. Nah baraya sim kuring teh di dieu bade neraskeun hanca anu kiwari katunda kalayan judul Ririwa nu dikarang ku Bapak Sapaka anu dirobea deui ku Mang Maman atanapi digarapi ku Mang Maman. Urang teraskeun ka hanca bagian atanapi episode 4 supados teu nyangkolong teuing kana waktos baraya kaum dangu hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami teu lepat hanca anu kiwari katunda teh hatena ngalamun ka jaman masih budak keneh ras manehna inget ka jenatna indung bapa nu sok ngadongengkeun akina Haji akina teh cenah ahli ngulik agama Islam malah rukun Islam anu 5 geus dijalankeun sakumaha mistina. Kasohor akina teh malah kuno sompral mah katelahna oge haji langit dagagah cenah bisa ngapung segala rupa tapi katerangan bapana mah bohong cenah bisa ngapungna teh nu enya nama lamun kalapa turuna sok numpakan barang bangna dan nyoloyong gawas kapal udara turun. Gelenyu manehna imut inget kana eta dongeng teh asa menang pituduh ret kana gobang nu dicekel keplas barang bang kalapa dikadekan gorobas murag atuh nuker nuar teh buriak nyinggah heula da sieuneun katinggang. Tidinya keplas ngadek barang bang nu meujeunna keneh daunna euyeuk besarta kerep. Terus barang bang teh ditanggubkeun celak ditumpakan henteu kagok lantaran barang bang nu ngahalangan geus ditutuhan. Geus tarapti manehna sasambat kanu kawasa pokna Gusti hirup abdi kagungan Gusti paeh abdi kagungan Gusti teu aya deui pangeran anu disembah ku abdi angin Gusti Allah anu sifat Rahman jeung Rahim, Allah anu kawasa tina sagala rupa perkara. Kalawan welas asih Gusti abdi seja turun numpakan barang bang nurutan pun aki mugi-mugi sing salamet. Reup ras dipereum bismillah sukuna dijejekeun kana tangkal kalapa soloyong barang bang nu ditumpakan nyoloyong jauh pisan gebru rag-rag di balong. Ras di ngorejat bari nyebut alhamdulillah becir manehna lumpat muru Nyi Saidah nu ngadagoan. Ari Saidah geler tegenah cicing
Keur keung di tengah peuting keur keung tengah peuting aya di kuburan. Hari nu ditungguan teu datang-datang, puguh wae hatena sabil. Manehna curinghat lantaran ketempo ti kajauhan aya jelema nyampeurkeun ka manehna. Ari gok teh Kang Rasdi atuh gabruk dirontok bari omongna. "Salamet Kang Rasdi." "Aya pitulung Pangeran Nyai, akang teh salamet," jawab Rasdi. Bari melong tutunggul nama oneng kawas aya nu dipikir. Didinya tutunggul ma oneng ditajong 3 kali bari omongna, "Ieu Ceu Oneng, geura udang. Tuh heureuyan Basura jeung Mang Indah lantaran ngaguna sika ka kuring jeung ka Saidah." Baraya kaum dangu ari Saidah ngahuleung nempo kalakuan Rasdi kitu teh dengartieun. Sabalikna Rasdi mah teu pondok hareupan terus babacaan bari najongan tutunggul 3 kali sarta nitah hudang kanu di jero kubur. Basana teu beda cara tadi. Pletuk tina kuburan aya liang molongo, sarebung aya haseup kaluar. Mani manjeur ngabelebeg bodas. Gabrug Saidah nangkep ka Rasdi, bulu pundukna muringkat, panona molotot, hatena ratug ampir wae ngiihan maneh. Karales haseup teh leungit. "Hayu Nyai, urang ka kota, ngara bisa tumpak kareta nu subuh," ceuk Rasdi bari ngarenghap. "Kamana Kang nu rek dijugjug?" jawab Saidah. "Urang ka Tasik wae." Baraya tidinya beral arindit sajaroning leumpang teh Saidah muntangan wae ka Rasdi. Sieunun keneh meureun da mindeng ngareret ka tukang. Hari nu ngepung Rasdi, barang nempo aya barang bangoloyong ditumpakan ku jelema. Mani olohok kawas kasima tingareret jeung pada baturna. Ting rareret pada jeung pada baturna teu waranieun ngudag. "Poa-poa euy, nu dikepung teh dibawa kelong," ceuk nu pangkolotna. "Oh nya, tong diteruskeun ah, da jelemana oge geus eueuh, jeung tangkal kalapa teh nenggang deui. Kumaha mung pangulinan genderuwo?" jawab nu sejen. "Nyusul euy, barang bang nu ngoloyong bieu teh," ceuk Mang Inta. "Montong ketah, lain lawaneun urang, pang bisa kitu oge meureun dibantu ku etaeun," jawab jalma-jalma teh. Teu wanieun nyebat dibantu ku jurig da sieunun. Malah kalah budal baralik. Tinggal Mang Inta wae jeung Pasura culang Cileung atuh bus wae ka imahna. "Hingga bener eta deh si Rasdi," ceuk Pasura sanggeus diuk. "Leres Pak, da sidik atuh barang ku abdi dipegat, manehna ngalawan tepi ka leungeun abdi malitek," jawab Mang Inta. Bari mencetan leungeunna. Keur kitu reket panto dapur aya nu mukakeun. Pasura melong ka Mang Inta, gap kana gobang terus ka dapur dituturkeun ku Mang Inta. Tapi panto nu kadenge ngareket teh tetep keneh ditulakan. Pasura papalong-palong jeung Mang Inta awakna geus mimiti kukurayeun. Katurug-turug pes deui damar nu di imah pareum. Potret kayu api sut diseungeut. Pes nu di dapur pareum kawas aya nu niup.
Inja, di pareuman lampu nu di dapur teh. Pasura nyereng. Duka teuing, jawab Mang Inta. Bari nyekelan baju Pasura, hatena mangsar mingsir. Pasura ngotretkeun deui kayu apina, gur hurung. Heos, aya anu niup. Pes deui kayu apina pareum. Geret dikotretkeun deui gur hurung. Barang lampuna deuk disundut, polonyon kayu apina nu hurung teh aya nu ngabadol. Tapi teu kadeuleuk jirimna ngan kayu apina wae maju. Kukurilingan di dapur kawas aya anu mamawa. Pasura jeung Mang Inta olohok kuringkak. Puriding bulu pundukna, awakna ngejegjeg, sukuna teu bisa dilengkahkeun, sungutna calangap. Di ditu mah rek ngagorowok tapi teu bisa pok ngan ukur euleugegan bae bari kawasku eueup-eueup. Wes kayu api teh pareum. Brek Pasura jeung Mang Inta dariuk. Biritna kokoplakan kesang ngoprot kawas mandi. Curingkang siga jelema ngaliwat. Gombrang sora tampolong gulutuk kana suku Mang Inta. Jerewet Mang Inta reuwaseun gabrug ngarontok ka Pasura. Nu dirontok ka Sima terus ngorondang ka tengah imah. Geret deui kursi di tengah imah, aya nu ngeserkeun. Pasura malik gerek balik deui ka dapur. Geduk tarangna diadu jeung tarang Mang Inta da puguh poek. Atuh Pasura ngagoak. Ulah. Saya. Ulah. Didinya nyasar bilik terus keluar. Tapi teu henteu di luar beuki ripuh lantaran sawak-awak aya nu ngeleketek. Pasura gogoakan menta tulung ka Mang Inta. Ari Mang Inta rungah ringeuh dipenta tulung teh. Sanggeus Pasura ripuh bakat ku cape, gurinjal Mang Inta teterjelan. Sabab manehna kagiliran dikeleketek atuh celeuweung Mang Inta gogoakan. Tolong. Ayah ririwa ayah wariri. Bari brek Mang Inta diuk sarta awakna gutak itek. Pasura renghap rajug nempokeun Mang Inta teh cenghar soteh geus subuh lantaran tetanggana nyalampeurkeun sarta ririwana teu ngaganggu. Isu keneh Rasdi jeung Saidah geus aya di jero kareta api ngajugjug Tasikmalaya. Saidah ngagolehe sare tunduheun kawasna mah pedah sapeuting jeput teu sare. Ku Rasdi diteuteup semunyaheun pisan sarta ngomong dina hatena. Saidah, peuting tadi akang bisa nyalametkeun. Mugi-mugi wae sing saterusna. Geus aya 2 mingguna disabrak ninggalkeun kampungna. Saleh gawena kurulang kuriling bae muter-muter kota Bandung. Saban pabrik jeung toko diasupan sugan aya nu narima pagawe, tapi perusahaan-perusahaan teh eueuh anu nampa. Lamun geus cape nyiar gawe terus ikhtiar nyiar dahareun
milu punggal panggul di stasiun tepi ka kesangna bobolokot sarta pakaianana belewuk. Ari panganjrekanana ditajuk wae sambian salat ibadah salse-salse sok meresihan pakarangan tajuk atuh kiai-kiai teh nyaraaheun da puguh saleh teh rajin ari balik tas usaha terus wae babaresih meresihan pakarangan tajuk tepi kalalening di jerona bersih maneh harerang ari bak cai parinuh bae nya teu wudu matak betah nu ibadah. Harita peuting-peuting oge manehna kukurilingan mapai-mapai toko maksudna rek meuli kameja pedah boga duit menang kukumpul malah duitna harita teh dikekepeul. Ari kameja rada alus mah hargana teh mahal geuning atuh teu tulus meulina teh da duitna teu cukup leos mae balik deui sajeroning lempang bari tungkul ret kumanehna kareret aya loket ngagoler atuh buru-buru dicokot. Ari dibuka eusina teh uang kertas nu 5 perakan mani metet. Manehna baraya kaum dangu ngaranjug reuwaseun nempo duit sakitu lobana teh. Ari di korehan aya kertas nilep sacuwir barang dibuka horeng kuitansi terus dibaca. Ieu loket teh kagungan Juragan Somantri nu gaduh toko harapan ceukeureun teu sahatena. Manehna gura-giru ngajugjug toko harapan kaparengan harita can tutup. Bus wae asup nanyakeun Juragan Somantri ka palayan toko. Ku palayan dijajabkeun kaloteng. Baraya kaum dangu Juragan Somantri keur ngabaheuhai dina kursi. Kacida heraneunana aya nu datang teh pok nanya, "Aya naon anjeun nebungan kuring?" "Bade nyangakeun loket leres ieu teh kagungan Juragan. Tadi ko abdi kapendak di emper jalan," jawab Saleh bari ngasongkeun loketna. Juragan Somantri ngaranjug nempo eta loket teh terus ngodok pesakna tetela loketna teh leungit. Eta loket ditampanan sarta dipariksa eusina jejeug keneh teu kacoceng atuh pok nanya deui, "Nah make dianteurkeun deui ka kuring padahal mah bawa wae ka imah da moal aya nu nyahoeun." "Ah da sanes kadu abdi tapi kagungan Juragan," jawab Saleh. Juragan Somantri ngahuleng dijawab kitu teh bari saurna, "Ari ngaran saha?" "Saleh." "Di mana panganjrekan?" "Di Tajuk." "Nu bener," ceuk Juragan Somantri asa diheureuyan. "Sumohon di Tajuk, da abdi mah teu gaduh imah." "Indung Bapak araya keneh?" "Teu aya," jawab Saleh rada teu geunah ditalengteng kitu teh. "Geus maraot meureun nya." "Duka atuh." Ulah ngaheureuyan ditanya teh. "Awas ka sasama wae," ceuk Juragan Somantri keheuleun. "Piraku abdi kumawantun ngaheureuyan gan, da saleresna atuh abdi mah teu terang indung Bapak, da wartosna mah kukolot teh dipikeun di pasar malem, nya aya nu ngukut mung hanjakal Bapak kukut ngajual maneh kadeuli, dupi indung kukut maot deui nu mawi abdi ka lantar,
jawab Saleh bari tungkul. Juragan Somantri ngaranjug ngadenge pasar malam teh baraya hatena asa kagugat inget ka anakna nu leungit. Bari ngomong dina hatena, anak aing oge lamun aya mah meureun geus sagede kieu. Saleh kacida heraneunana nempo Juragan Somantri ngalimba teh pok ngomong kan katinggalna ku abdi juragan teh ngangluh abdi permios wae bade wangsul bilih ngaganggu ge heula. Juragan Somantri megatan bari halisna gerung semua aya nu diinget-inget teu lila pok neruskeun omongna. Ieu loket jeung duitna geus leungit ayeuna kapanggih deui sarta kapimilik lantaran kajujuran anjeun ku sababeta putusan kuring kudu nu adil. Jalana keur ngalaksanakeun keadilan ieu duit urang bagi dua bae. Hop tah keur anjeun Rp50 nu Rp50 deui bagian kuring. Yeuh tambahan sugan cukup keur meuli imah mah jeung tanahna lain teu boga panganjrekan. Saleh polohok atuh baraya kaum dangu bari neuteup uang kertas 10 lembar mani harejo hatena murung teu wanieun narima. Ieuh tambahan ceuk Juragan Somantri. Saleh teu nembalan ngan sirahna wae gigi deug. Nah kurang loba, Juragan Somantri nanya deui. Sanes kirang kan namung seueur teuing teu saimbang sareng tanaga abdi nu ukur nganterkeun ka dieu, jawab Saleh. Baraya kaum dangu Juragan Somantri ngahuleung dijawab kitu teh bari ngomong dina hatena, ieu budak teh kawas ngaji kabatinan. Bari pok nyarita deui nu dimaksud ku kuring lain muruhan tanaga anjeun tapi muruhan kajujuran anjeun. Kop tah tarima entong kan abdi nganterkeun artos henteu aya pamandangan hoyong diburuhan margi kajujuran mulangkeun barang batur teu tiasa dianggap buburuh namung kedah dianggap ibadah, kedah nulung kanu butuh nalang kanu susah. Tadi kacipta ku abdi nu ical artos sakieu seueurna kada teuing ku tatang kotetengna nu mawi enggal wae disanggakeun, jawab Saleh. Juragan Somantri unggut-unggutan bari saurna, di saha anjeun ngaji kabatinan sarta rasa perasaan. Saleh ngahuleung teu ngajawab, hatena bingung. Ari Juragan Somantri nempo Saleh cicing bae teh ok nanya deui, saha guru teh kan. Saleh maksakeun ngajawab, ka abdi teu aya nu mapatahan nanging abdi sorangan nu ngarandapan pikir abdi nyerita ya papadana. Ari ras ku awak bet dipikeun ku kolot padahal teu gaduh dosa da puguh budak keneh. Upami yaktos teh mah abdi dipikeun, upami abdi leungit kacipta ku abdi teh indung bapa leungiteunana kadang-kadang matak ngalang layung gering nangtung. Ari abdi duka kumaha da emut wae ka indung bapa teh hoyong terang sareng hoyong munjung, ceuk Saleh. Cipanona nyalang gerung kuat nahan kasedih ari inget ka kolotna teh. Juragan Somantri nempo Saleh reumbai cipanona ras pikiranana inget ka zaman 20 tahun anu kaliwat bereh nembongan pasar malam anu sakitu ramena.
kacipta ku manehna waktu anakna leungit pamajikanana ceurik riwih rawah saban budak batur nu sarupa dipanggu ari ditempo lain anakna sok diecakeun deui. Anjeunna ngusap beungeut pok nyarita, "Ujang, naon atuh pamenta Ujang teh?" Saleh nu keur ngalamun ngareunjak ditanya deui teh teu lila pok ngajawab, "Upami juragan tiasa nulungan mah abdi bade ngiring damel, abdi bade ngiring di damel tah kitu gan." Bisa nulungan gawe mah ngan hayang terang heula kasehatan Ujang. Cing laan bajuna sakedeung buligir wae da moal lila. Baraya kaum dangu Saleh ngagugu bakat ku bunga. Bajuna dibuka tepi ka buligir. "Mali ka nukang," ceuk juragan Somantri. Saleh ngagugu terus malik nukangan juragan Somantri. Bereh dina tonggong Saleh aya ceda ngajeblag gawas patah Jawa Barat. Riuk juragan Somantri bias anona beureum gawas reik ceurik. Geus teunang pok nyarita, "Geus Ujang, isukan pukul 7 datangnya ka imah kuring di Ciadeul. Tah ieu alamatna." "Mangga kan, enjing tangtos abdi ngadeuheus ka bumi," jawab Saleh. Bari dibaju deui hatena heraneun nempo juragan Somantri kawas tas ceurik. Kade pohonya ayeuna mah jung wae balik." Didinya manehna balik sajeroning leumpang teu uleh inget kana pamolahna juragan Somantri pedah nempo tonggong manehna. Isukna manehna geus indit neangan imah juragan Somantri. Barang kapanggih bus ka pakaranganana terus pupuntenan, "Mangga kalebet." Di jero aya nu nembalan. Bus Saleh asup kasampak juragan Somantri keur diuk pahareup-hareup jeung pamajikanana. Gigireunana anakna gulis pisan. Sanggeus sasalaman gek Saleh diuk. Tiluanana nareuteup ka Saleh atuh manehna rungah ringeuh teu puguh rasa. Teu lila pok juragan Somantri ngamimitian nyarita, "Saleh, syukur Ujang datang sakumaha anu geus dijanjikeun ti peuting. Samemeh urang kapagawean kuring aya picaritaeun heula." "Sumohon." "Mangga," jawab Saleh. Juragan Somantri netep heula ka pamajikanana. Teu lila pok nyarita, 15 tahun anu kaliwat bapa boga anak 2, cikalna awewe ngaranna Komarsi, hari bungsuna lalaki ngaranna Komara. Harita bapa can maju malah di imah oge can pasang listrik. Dina hiji peuting bapana heureut cai dina kopikan. Sok poci teh ditunda luhureunana ngarah kapanasan ku pucukna seuneu tina lampu. Komara keur ngarandang harita teh ku bapa teu kanyahoan. Manehna ngarawel kopikan atuh gebro wae poci. Nu caina ngagolak teh bahe ninggang tonggongna. Goak budak ceurik maneh leus-leusan. Ku bapa dirawu bajuna dilaan ari breh teh uli tonggongna molotok kabawa baju. Indungna guragiru nyeupah sarta ludahna dibalurkeun. Isukna dibawa ka rumah sakit sarta opname aya bulan. Nah,
sarta opna aya bulana ari cager breh ka ciri aya tanda ngajeblak dina tonggongna kawas peta Jawa Barat. Teu lila di Bandung aya Jarbers, nyaeta dompet tahunan. Ari ku urang mah sok disarebut pasar malam. Di daerah-daerah Rabul nu daratang ngadon lalajo malah bapa oge ngahaja lalajo. Hitung-hitung pakaulan pedah budak marulus teu aya ku ciwa tapi teu ku henteu dipanglalajoan komara leungit atuh indungna riwih rawah ceurik neangan ku tatangko teteng tapi keukeuh wae teu kapanggih. Teu bika beakna mulalajo budak masih can kapanggih atuh indungna saja jalan ceurik bae ngabangingik. Tahun-tahun ibu jeung bapa kasengsrem ku anak. Saban waktu nalengteng ka saban desa sakabeung tatanya ka dukun tapi nua diteangan mah tetep wae teu kapanggih. Tungtungna pondok panghareupan nya neuneuda kanu kawasa sangkan budak aya dina kamulusan sarta bisa pamanggih deui poe kamari kacida bapa lungsena kawas aya kila-kila bakal manggih ka susah atawa kabungahan nya sorena balik nagihan terus lalajo bioskop balik di bioskop lempang mapai-mapai toko rek reureuh di toko boga bapa karek oge bapa diuk jol aya pamuda datang nganterkeun loket bapa nu murag. Di eta pamuda bapa boga kayakinan saban manehna ngaku budak timu tatambah tonggongna aya ceda katurug-turug rupana mempeur-mempeur ka bapa. Komo jeung Komarsih mah sarimbag pisan bapa muji syukur kanu agung pedah budak anu leungit ayeuna datang sorangan. Tah bu, ieu budak urang teh geus sagede kieu, ceuk juragan Somantri bari nunjuk ka Saleh. Baraya kaum dangu pamajikanana gabrug ngarontok ka Saleh nu ti tadi geus ceurik da ngartieun manehna oge nu ngadongeng teh bapana pituin. Saleh digelentor ku indungna teh teu bisa walakaya bakat ku bungah. Cipanona reumbay sanggeus teteg gabrug nyuuh ka indungna bari nyebut ibo ku indungna. Diusapan teu lila Saleh cengkat terus nyuuh kana suku bapana bari inghak-inghakan. Adosan ieu itu aya nu ngantosan. Oh nya mangga. Eueuh baraya waktosna parantos seeb cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui ka hanca salajengna atanapi episode 5 bagian tamatna. Baraya kaum dangu sakali deui Mang Maman teh hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun lak saketiga bingaan anu atos subscribe jeung anu atos satiamna. Sareng hapunten dina samudaya kelepatan, kaluputan sareng kakirangana. Mung sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.